Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadya walal qalaida wala amminal baital haram wala amminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Al-ayah wallahu a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina eri yang menjama amanu wa alifatina awfu kudu nohonan alim kabeh bil uqudi karena pirang-pirang uqud uhud pirang-pirang perjanjian al-mu'akkidati anu dikukuhkeun dikuatkeun. Jadi perjanjian anu dikukuhkeun alati bainakum wa bainallah wa bainan nas anu terjadi antara urang salaku manusia jeung Gusti Allah, urang salaku manusia jeung papada manusia. Lamun aya janji teh kira tedunan urang aya janji jeung Gusti Allah kitu punya aya. Di memeh lahir ka alam dunya oge geus janji. Rek ibadah ka Gusti Allah. Jeung papada manusia aya. Sumponan janji
dengan pirang-pirang janji anu terikat. Uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat dihalalkeun lakum pikeun arajeun kabeh naon bahimatul an'ami itu sato an'am baca kaya. An'am teh bisa nama ibil, bakor, menam, onta, sapi, kuning, domba, bek, kita terkena ya bilu gitu. Aklan ba'da tapi kalawan didahar sabada dibenci dihalalkan. Illa ma yutla alaikum, illa ma kecuali perkara yutla anu dibacakeun alaikum ka yang kabeh naon tahrimu ngaharamkeun eta perkara. Dina ayat hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahul khinzir dan sebagainya. Salian teh eta mah halal teh kabeh. Itu nya halal. Jadi asalna sasatuan eta halal kabeh terkecuali anu dibacakeun paharamanana. Lamun eueuh dibacakeun mah ieu halal tah henteu. Itu ayat henteu panjaramna, eueuh panjaram geus dah halal. Itu ya. Teh aya istilah modern lakna ciri nak manuk anu hara teh. Ya kan aya eta mah aya panjaramna. Aya. Lain eueuh panjaramna langsung geus bertahan. Ghaira muhillis shaidi. Ghaira muhillis shaidi bariana liana jalma anu halal anu moro boboroan anu ngahalalkeun boboroan wa antum hurum. Bari ari-ari kabeh eta hurum pirang-pirang jama anu keur ihram muhrimuna itu keur ihram ulah kok aja itu. Innallaha yahkumu ma yurid. Ihram boro-boro an'am ya. Baehan satu nambe ge ulah. Sirup ge ulah terima dari baehan. Yang terkecuali namun hayawan eta ngabahayakeun Leungitnya. Lagi kan tetap bahaya. Di kan bener di isya ular teh bawani ku sewot teh ka leungit teh kasih sesuai dengan kita. Leungit masa Ya, batal aya. Lah ada sok aya lah. Sirum loba sirum di Arafah gambaranna lamun keur ihram sarewe di Arafah. Eta teh sok loba sirum teh tanda. Allah aja di paehan. Dam. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha sesungguhnya sadata yahkumu hukuman Gusti Allah makana perkara yang itu anu persatuan Gusti Allah. Itu kabeh ge beda tahlil wae. Ulah sok nanya atuh padahna diharamkeun oh cenah ieu ieu kieu. Jadi lamun hiji perkara anu geus ditanggukeun haramna tarima paharamna. Hiji perkara anu ditanggukeun halalna tarima pahalalan. Teu kudu teangan diutak-utuk ieu naon. Lamun ngan saukur hayang apal hikmahna nyaman enggak tapi ulah nepikeun ka jadi naon ngaranna teh ulah nepikeun ka jadi ieu dina hate iko
kepada naha haram ulah lebih haram gitu ya. Nah, termasuk hikmah-hikmah dina sagala perkara. Nah, setiap Allah nyian aturan pasti terlepas dina hikmah. Itu terlepas dina hikmah. Itu naon bae oge. Apakah panita ataupun panyaram? Dicara ieu pasti madorot. Ya. Ulah lamun misalkan aya anu neliti ka beulah dinya ieu naon hikmah bahan diharapkeun kitu nya. Angger anu jadi dalil urang ngajauhan eta perkara karena diharapkeun anda lain karena hikmah. Misalkan kieu cek usah teh daging babi haram ulah didahar. Kan jaman penasaran dari taliti dia pada nah haram aya naonan kandungan we. Ternyata kapang itu bahaya gitu. Ulah nepikeun ka urang ninggalkeun ngadah daging babi teh gara-gara bahayana. Tapi ninggalkeun ngadahan daging babi teh gara-gara diharapkeun terjadi iklan. Jadi bermodalkan efeknya. Ulah kena itu tapi enggak saya pokoknya mah eta mah hikmah sebagian tina hikmah anu kapanggih loba deui hikmah nanti dia. Sehingga dina gerakan salat sok loba anu ieu teh non ieu fungsina kieu nah geuning urang kudu ruku kieu ieu teh fungsina jang kesehatan kieu nya kudu kieu. Tah ulah bae kieu mah kitu nya. Jangan sampai lebih nyaho karena keagungan karena kasampurnaan Gusti Allah ternyata tapi kahade ulah jero teuing angger urang pokokna mah kita harus modal kitu geus ngalaksanakeun parentah Gusti Allah lain rukun aya sehat lain Saking bertokat ke Allah kan. gitu. Jadi nambahan kakusuan teh nanang teh nambahan. Hukum al khusuk eta Gitu. pikirannya teh aya kami sehat jadi Mereka jadi pondok kan sehat jadi. Benar. Allah nanti. Jadi innallaha yahkumu wa yuhkum macam Gusti Allah bae ngan sing yakin sagala rupa anu dititah ku Gusti Allah eta halus jeung urang sagala rupa anu dicatat ku Gusti Allah eta goreng yang lah tiroto ale teu kaci protes atuh naon ieu mah padahal bageuna ya ayyuhalladzina hayaling jamaah amal mariman iladzina la tuhilu ulah ngahalalkeun aranjeun kabeh sya'airallah ya sya'airallahi kana bilang-bilang syiar tentang agama Gusti Allah yang musyairatin ayama alibadinihi bisa dipilih karena perkara-perkara yang jadi ciri karena agama Gusti Allah di antara hukum-hukum Allah anu tertentu seperti ngaharamkeun Gusti Allah karena boborowan dina nalika keur ihram itu ya ulah ya. Wala syahrul haram ulah ngahalalkeun kana asyhurul hurum mayakeun ngabibitian peperangan didinya aya diserang mah pamutu eta nya walal hadiah jeung ulah ngahalalkeun aranjeun kabeh kana raja kaya anu walal hadiah ema ubiya ilal haram minan na'ami fit ta'arrudi lahu ya ngaharu birunya jeung ulah ngahalalkeun aranjeun kabeh kana raja kaya anu dihadiahkeun ka tanah haram karena domba-domba atau naam-naam teh
ibil bakor jeung tadi teh sapi, onta, domba, itunya anu di dia tuh dihadiahkeun ya. Yang dipencit di tanah haram, ulah ngaharubiru itu ulah diganggu. Walal qalaida jeung ulah ngahalalkeun arajeun gawe kana pirang-pirang qalaida alama pirang-pirang kalung jamu kiladatin wa ya makana yuqaladu bihi min syajaril haram perkara anu dikalungkeun bihi eta perkara min syajaril haram ya tanda tina kayu-kayuna tangkal-tangkalna tanah haram liya mana supaya salam eta perkara supaya sentosa pala ya ta'aludu laha wala li ashabiha ulah ngaganggu perkara-perkara tatangkalan anu aya di tanah haram wala aminal beta wala tibulutin ulah ngahalalkeun arajeun kabeh aminal beta ekosidinal beta ka jalma-jalma anu nejak ka tanah ka Baitul Haram biantu qatilu gambaranna merangan arajeun kabeh eta qasidil atau aminal Baitul Haram itunya ulah diganggu di zaman mereka ibadah itunya zaman baheula mah kan usulna teh kitu zaman ieu mah zaman jahiliyah mah ada teh usul-usulna teh loba teh begal rampok teh eta lamun lerek mangkat aji ge jadi kudu lombaan ribuan teh lamun guru dirampok teh di jalan teh loba rampok yang takuna daripada diberi kami fadlan karena kaum beranti Gusti Allah bi rabbihim di pangeranna ieu latinaku bintijarahku dan dagangan mun mangkat haji oge mangkat ka tanah haram termasuk rek haji oge yang baheula bawa bekal teh bari dagang rokok nya sama perjalanan jauh waktu oge lila boro-boro teh eta ti urang oge teh bari dagang teh lobanya zaman baheula mah kita kumaha-mawana kena ayeuna mah titah bawa koper 2 siki ge meuni ararese baheula mah bawa gembok digotong ya kena kumaha ditu sekarang baheula misi ya inget kene pokona apal kene dan mauyut moin kidul nah itu cenah bunga haji itu bunga lantas sudah kieu cenah ya teh aya peti kayu teh gede petang peti jangan kan kapal saya namanya yang kumaha mana saya naik gotong da ya dina kapal geus jeung selain mah naik kana kapal mah jadi itu nangulkeun anak gua geus turun kumaha so eta teh mun sorangan doa kabak kudu lah batur biaya itu gede gila-gila lamun teh bari dagang iya tetap bari dagang sagala beh boga jalan nunuhan ayeuna mah serba entengnya ada bulan nanti kan kapal saya mah kena bulan kan kapal saya bulan kalau awal-awal nama kena bulan biang kena bulan balik saat dia tak kena nama 3 bulan biang 3 bulan balik nah kan kerembang kena Bukit pedas baru kapal ayah nama saya jalan tak bisa poin 2 jam gitu dah salapan jam ya Rabbi warid badan yang diberi kalimat di Gusti Allah katanya
Wa idza halaltum fasnadu lamun geus tahallul arajeun kabeh fasnadu heug eta makajeun arek moro oge anggar ulah di tanah Adam. Wala yajrimannakum ini ini kelihatan bahaya. Wala yajrimanna wala yaksibanna jaulah teh jaulah ngasab temenan arajen ngasabkeun temenan ku karajen kabeh lawan syanaan buku kaum syanaan kaumin bendun atau keheula hiji kaum li ajli an soddu karena arah-arah yang nekah ya kaum ku karajen kabeh ada Masjidil Haram itu Masjid Haram. Jadi ulah lalu ngajadikeun oke ulah jadi mana pun teh dia keterangan teh kocak diganti ya teh dia ada semua asyara dari karena maf'ul ajli bahwa ya tulisan jadi ulah ulah ngasab temenan walayak sibanna yang ulah ngasab temenan gekum kalian kabeh non syanaan kaum ulah ngajadikeun eta keheulna jelema itunya karena ngahalangan keadaan kabeh ka Masjid Haram ulah ngajadikeun anta kadu itunya karena yang ngaliwatan arajeun kabeh alahim ka eta kaum anu ngajadikeun keheul kita gara-gara nikah ka Masjid Haram teh bil qatli wa gurihi kalawan mateni atau liar geus kajeun itunya anu kareuheun nu ngaharalangan ai kira-kira teu mata bahaya mah kajeun tong di ieu ade ai zaman baheula mah nu ngahalang ka Masjidil Haram teh loba nya di mana-mana erek mangkat ka Masjidil Haram teh boro-boro eta Kanjeng Nabi bege saja jalan teh di rongga halapa eta teh Abu Jahal teh ya zaman ayeuna mah disadian cucuk disadian semetek disadian naon sagala pokona penting cakeun eta teh pokona jauh di jalan teh dihaladang supaya ulah datang ke Masjidil Haram. Lamun keur ihram ulah jadi pasea hade teu meunang ulah jadi pasea salagi teu dimimitian di pasea. Nah di pasea lama yang berbahaya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu jeung kudu tulungan kabeh 'alal birri karena gawe alus epi lima umilkum bihi karena perkara karena gawe perkara perintah Gusti Allah wa taqwa jeung kudu tulungan arajeun kabeh karena takwa ngajauhan perkara bicara Gusti Allah wala ta'awanu jeung ulah silih tulungan arajeun kabeh alal ismi kana maksiat wal udwani jeung kana udwan teh ngamusuh terusna ngalibatan batasan-batasan anu geus ditetapkeun ku Gusti Allah. Wattaqullaha wattaqu jeung kudu sieun arajeun kabeh Allah ka Gusti Allah sieun kana siksana gamahan kumaha dikasieun kana siksa Gusti Allah taat ka Gusti Allah sing nurut ka Gusti Allah da sieun kana siksa Gusti Allah. Innallaha syadidul iqab Inna Allah sesungguhnya sangat syadidul iqabi anu banget siksana ka jelema anu nyulayaan kana aturan Gusti Allah. Sallu ala nuri
Muhammad Nuril manazil ya Muhammad